deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Ambu Domas parantos tiasa metakeun syarat ti Abah Domas ka Injani kalayan pangaruh ilmu gandrung ayu tos tumrap ka Injani nu antukna Injani miang atarmi mangkat ka atarmi milarian Barjaya samentawis Barjaya ngaraos yakin dirina ieu naon anu dilakukeun ku Ambu Domas tiasa tinekanan. Urang lajengkeun putus si Konsleng tanding titisan siluman karya Bagus Erspati. Wargi Dahlia Barjaya ngeberehkeun kayaan perasaan hatena ka Jahri anu jadi muridna. Najan geus loba wanoja anu jadi korban, tapi ka Injani mah memang beda karasana ku diri manehna. Boga rasa cinta nu kuat, henteu ngan saukur pangaruh nafsu kapanasaran hungkul. Jahri ungut-ungutan tanda ngarti kana maksud caritana anu jadi guruna. Telila Jahri terus nyarita. Memang da ku abdi oge ka Bandungan Kang. Dalah mun seug dipikir mah wanoja anu leuwih geulis batan Injani oge aya anu pasti moal nolak lamun dilamar ku Kang Barjaya dijadikeun pamajikan. Bener kitu euy. Ngan tetela cinta ka Injani mah ceuk dewek oge henteu bisa disisilihan. Di mana geus datang rasa kasono nangtung asa lalanjung lempang asa ngalongkewang peureum kadeuleubeun ta karasa ti peuting teu geunah cicing ti beurang ngabarung sinang duh pikir hate henteu waleh ngai tu kabayang teh ukur Injani we euy aduh. Barjaya jeung Jahri anu keur gunter ngobrol jadi pada curing hak waktu salah saurang muridna aya nu ngabejaan yen aya Injani anu datang teu bisa dihalangan keukeuh hayang panggih jeung Barjaya. Gancang carita Barjaya mere parentah supaya Injani ulah aya anu ngahalangan. Teu lila Injani harita aya datang, paneutupna langsung ka lebah Barjaya. Malah geus teu asa-asa deui, langsung nyampeurkeun ka hareupeun Barjaya. Saterusna geus teu asa-asa deui langsung ngagabrug ka Barjaya bari nyarita ngebrehkeun rasa kacinta sakumaha kaayaan wanoja anu geus lila papisahan jeung panutan hatena. Pugobe Barjaya hatena ngarasa suka sugema anu lain di kieuna. Injani kadenge harita anu nyarita ngebrehkeun perasaanana. Kang Barjaya, ya abdi Kang. Kutega Kang Barjaya ngantep ka diri abdi. Kunaon atuh Kang Barjaya teh tara aya sumping nepungan diri abdi. Cinta abdi ka dedeh abdi mengukur kanggo salira Kang Barjaya. Ayeuna abdi anu dongkap ka dieu Kang lantaran abdi teu kuat ku rasa sono pisan. Sono anu nyoso Kang. Barjaya suka seuri paromana hegar marah mai ngadenge caritaan ti Injani siga kitu teh. Barjaya terus nyarita. Aduh dedeh teuing geulis Injani pujaan akang. Dalah sanajan akang oge sarua berang peuting nu kaimpleng teh taya deui ngan ukur Injani. Ngaran Injani henteu weleh marengan kana satiap renghapan jeung lengkah suku akang mangsa rumingkang. Ngan rek kumaha akang bisa nepungan puguh Injani aya di tempat anu anggang tur eta teh tempat musuh akang.
bagja keur diri akang sabab ayeuna Injani anu datang ka dieu sorangan nandakeun urang memang ditakdirkeun pikeun ngahiji geulis. Duh, yap ka dieu geulis. Barjaya nangkep Injani bari panona ngareret ka Jahri semugu masep, terus mere isarah ku jempolna ka Jahri. Ningali kayaan anu lumangsung saperti kitu Jahri jadi surti kana kayaan. Manehna terus indit ninggalkeun eta rohangan bari nyerenge seuri jeung ngagerendeng ngomong sorangan. Duh, hebatnyaan, bener-bener ampuh ta ilmu gandrung ayu tibah domas teh. Injani bener-bener jadi linglung ya geus poho di kaera ieu. Sugema kana hatena ge ningali hasil anu saperti kieu mah teh aing ge jadi kabit aya teh. Aing ge kudu neangan awewe ya kaya kieu mah. Aing kudu neangan teh awewe anak anu beunghar tur ngan hiji-hijina. Terus kolotna teh geus karolot bautana karinungguan waktu. Geus meunang mah kari minta bantuan bah domas. Tuh apanan endah tah hirup teh. Beuteung seubeuh duit aya wae. Bobogaan baseuh. Nikmat. Aduh. Naonnya eta lalaki anu disebut siga kitu teh. Nya ingat ayeuna mah. Lalaki mokodo teh nya bener lalaki mokodo. Bener lah. Aing marek neangan awewe anu kitu ayeuna mah ngarah bisa jadi lalaki mokodo. Nah apanan hirup kitu mah teu pusing kana sirahna ge. Keun guru aing lah cenah jongjon we. Kitu kaayaan hate Jahri dina waktu harita. Caturkeun Barjaya harita katingali keur ngusapan buukna Injani di barung jeung ngalayanan kana sikep jeung caritaan Injani anu geus linglung jiwa jeung pikiranana. Kapigandrung mabok ku getaran asmara anu bener-bener geus ngajadikeun dirina poho di kaera lali di temah wadi. Barjaya kadenge harita cumarita. Gelis Injani pujaan akang. Tepung urang dina waktu ayeuna geus moal aya nu bisa deui ngahalangan. Urang memang geus ditakdirkeun pikeun hirup babarengan. Urang sorang kuduaan lampah kabagjaan mangsa rumingkang di alam pawenangan gelis. Kang Barjaya, diri abdi padan abdi sakujur oge cinta abdi memang milik salira Kang Barjaya. Abdi sejapas rasa derah kana naon rupi kapalai salira. Taya kabagjaan anu mampuh andingan kana kabagjaan diri abdi dina waktu ayeuna Kang. Is atuh puguh be Injani mah milik akang. Kitu oge diri akang estu milik Injani. Pokona mah ieu kabagjaan dina waktu ayeuna moal aya nu bisa nandingan. Ti mimiti poe ieu nepikeun ka poe-poe anu saterusna estu bakal jadi milik urang babarengan. Moal aya nu bisa deui misahkeun ka cinta urang duaan gelis. Barjaya nangtukeun sikepna. Kaayaan harita lir ibarat ucing nyanding paisan. Dirina geus moal rek miceun deui waktu jeung kasempetan anu hade saperti kitu. Injani dikaleng terus diajakan ke kamar Barjaya. Kituna teh Barjaya bari seuri iblis ngomong sorangan dina jero hatena. Geus moal diengkekeun deui ku diri aing. Injani kudu beunang heula disungsi dirina. Kangaranan geus beunang walah najan engkena sadar oge manehna kudu narima kana kanyataan anu lumaku. Geus moal miceun deui waktu jeung kasempetan ayeuna mah. Pira ku rek nolak kana cinta aing dah laksana karep jeung kahayang aing anu geus lila anu ukur jadi implengan teh ada jadi kanyataan ayeuna mah. Saenggeus aya di jero kamar, Injani digolerkeun dina luhur kasur tempat sarena Barjaya. Puguh laluasa pisan keur Barjaya dina waktu harita sokomo bari kaayaan Injani anu saperti kitu. Puguh bae keur Barjaya mah beuki kahudang nafsu setanna. Injani geus moal aya deui anu ngahalangan kana pakarpan urang dina waktu ayeuna gelis. Hayu urang cacapkeun ayeuna marasa kacinta kasono urang duaan. Badan Injani sakujur bener-bener jadi milik akang dina waktu ayeuna gelis. Kang Barjaya, abdi sejak sadrah pasrah ka salira. Aduh dipicinta ku diri abdi Kang. Abdi moal
Barjaya urang cacapkeun rasa kacinta kasuka urang ayeuna Kang. Tenang heula atuh gelis. Geunda moal aya nu wanian ganggu ka urang duaan. Badan Injani anu sakieu sampulurna ayeuna bakal dibuka ku Akang bajuna nya. Akang jadi hayang leuwih sidik ningali badan Injani lamun teu make baju. Duh, tenang heula gelis. Aduh, jeung meni harese teh aduh muka kancing baju teh aduh. Kela tenang heula gelis. Aduh ini jeung ada rese kieu deh aduh. Barjaya geus rek mukaan bajuna Injani. Ngan gerakanan leungeuna jadi teu kebat. Waktu di luar kadenge suara anu ribu. Murid-murid Barjaya loba anu ting galero sarta awakna ting garedebut siga anu dipanting-bantingkeun. Dina kaayaan Barjaya kerkerung panto kamar harita diketrokan ti luar saterusna kadenge suara Jahri anu nyarita. Kang Barjaya. Aduh, itu di luar aya jelema sanaing keur ngabukan. Kekeh meta panggih jeung Akang. Aduh ngaranna teh si Kamprong aja teh Kang. Eta si Kamprong teh teu bisa dihalangan Kang. Pakaran nyulenat anu mapan malah barudak ukur ku sageprakan langsung pada rubuh Kang. Aduh Kang Barjaya. Aduh ieu mah bahaya Kang. Si Kamprong dewek bet asa kakarak ngadenge ngaran eta jelema. Rek aya urusan naon deui nya. Ngeganggu pisan kaet teh ku. Aya wae halangan teh. Sanajan bari jeung hate anu hanjelu lantaran karepna anu kaganggu, tapi Barjaya jadi penasaran oge. Puguh kakarak ngadenge harita ngaran si Kamprong mah. Kapaksa Barjaya harita nyarita heula ka Injani. Oke, daguan heula ya tetep cicing di dieu gelis. Akang aya urusan heula sakedeung. Sabab lamun teu dibereskeun heula bakal jadi gangguan kana katenangan urang duaan. Omat ya Injani tetep di dieu nya. Injani ngan saukur unggeuh. Geus kitu mah Barjaya terus keluar ti jero kamarna. Dibaturan ku Jahri saterusna harita Barjaya keluar ti jero imah. Buruan imah anu memang lega katingali sababara urang murid Barjaya ting parengkang rubuh bari ting haragung nahan ka nyeri. Nu ngakukeun ngaran si Kamprong teh nilik dina umur mah jelas saluhureun Barjaya. Nah dina pangawakanana leuwih keker batan Barjaya awakna meber ka gigir. Barjaya ngalengkah maju ka hareupeun jalma anu ngakukeun ngaran si Kamprong teh. Tetep seukeut ka eta jalma teu lila Barjaya terus nyarita. Heh, Kamprong. Naon kapentingan ilaing pangna ayeuna nyeun kakacauan di tempat dewek ha? Dewek anu ngaran Barjaya ayeuna aya di hareupeun ilaing. Ilaing jalma anu kawilang anyar pinanggih ke dewek bae. Si Kamprong tetep seukeut ka Barjaya terus nyarita bari ngagerem sorana gede. Barjaya, kuring datang ka dieu memang aja. Ngaran kuring si Kamprong pasti asing ke Andika. Kan moal samata-mata kuring ayeuna datang ka dieu lamun teu boga maksud jeung tujuan anu tangtu. Ngarti ku Andika Barjaya? Ngarti dewek oge. Sok gancang jelaskeun. Naon karep mamaksudan ilaing teh Kamprong? Barjaya jadi tambah penasaran hayang geranya maksud tujuanana eta jalma anu keukeuh maksa hayang panggih jeung dirina. Si Kamprong ngabagikeun paneteupna ka lebah murid-murid Barjaya anu rubuh. Neuteub deui ka Barjaya, lila terus nyarita. Murid-murid Andika kapaksa ditindak ku kuring sabab ngahalangan kana pamaksudan kuring.
Kadatangan kuring ka dieu taya lian diarek nanyakeun ngeunaan di mana ayeuna Nyi Mayang Sakti. Hubunganna jeung diri kuring cukup jelas. Kuring calon salakina Nyai Mayang. Cek beya antara Nyai Mayang Sakti jeung anjeun kawilang aya hubungan anu deukeut. Nu badag ayeuna kuring datang ka dieu rek tumbanya ngeunaan Nyai Mayang. Barjaya seuri dina jero hatena. Eta jalma anu ngaran si Kamprong bisa diperdaya cek pikirna. Bisa dimangpaatkeun tanaga jeung pangartina. Kangaranan jalma anu geus bisa merdaya anu lian. Ngan sakolepat Barjaya geus boga pamikiran ngamangpaatkeun eta jalma. Kamprong, memang bener. Kuring kawilang sobat dalitna Nyai Mayang Sakti katut Ki Bajuri. Ngan aya nu matakan jakal ieu teh. Nyai Mayang Sakti katut Ki Bajuri geus ukur tinggal ngaran. Sabab ajal ku si Santana incuna si Konceleng. Kawilang musuh kuring. Oge Nyi Mayang katut Ki Bajuri. Dalah sanajan kuring oge ngan tinggal ka nyeri hate jeung kahanjeluan ieu teh. Teu nyangka ku nasibna Nyai Mayang jeung Ki Bajuri anu ngaranapan kaayaan saperti kitu. Paroman si Kamprong katingali ngemuka kaget ngadenge caritaan di Barjaya anu saperti kitu. Harita si Kamprong maju deui 2 lengkah ka hareup. Tetepan beuki seukeut, teu lila terus carita deui. Mun kitu mah anjeun eueuh pisan belana Barjaya. Ngakukeun sobat dalit, tapi Nyai Mayang calon pamajikan kuring dihantapkeun ajal ku musuh. Sedengkeun diri sorangan aya dina kaayaan salamet. Anjeun bener-bener eueuh pisan belana kanu jadi sobat lamun gaya kieu mah. Karena naon make ngakukeun sobat ka Nyai Mayang lamun ngantap saperti kitu. Ugu bae Barjaya jadi beureum beungeutna. Sikap jeung caritaan si Kamprong ngahudangkeun amarahna. Kabilang lancang cek pikirna jalma anyar pinagi saperti si Kamprong wani nyarita saperti kitu ka dirina. Heh, Kamprong, montong ka mana karep nyarita teh deui. Dewek lain teu bela ka Nyai Mayang. Tapi kemampuan ajen kasaktian si Santana incuna si Konceleng memang lain tandingan kuring jeung Nyai Mayang katut Ki Bajuri. Jadi mun rek ngomong dipikir heula ulah janji engap nyarita. Jalma seperti Andika geus moal salah pasti mentingkeun diri sorangan Barjaya. Leuwih penting mikirkeun kasalamatan diri sorangan jeung tibatan kudu bela pati kanu jadi sobat. Kuring boga kayakinan jalma seperti Andika memang moal bisa bela satia ka sasama. Kangaranan tetep disalahkeun saperti kitu ku si Kamprong. Puguh bae Barjaya jadi beugit tambah kahudang amarahna. Saterusna Barjaya jadi aya pikiran hayang ngajajal ajen pangarti si Kamprong. Harita Barjaya langsung nangtukeun sikep neuteup seukeut ka si Kamprong terus nyarita dina sikepna anu tandes. Andika ulah sombong Kamprong. Nyarita ka mana karep. Keur si Barjaya teu bisa narima kana eta tuduhan. Ulah ngarasa gagah sapeda tiap rek ngomong agerem sia siga Gatot Kaca sia. Jeung bisa ngarubuhkeun murid-murid dewek ulah maka sombong. Keur si Barjaya moal make kudu ngarasa kimir nying hareupan jalma saperti Andika. Alah waktosna geuningan parantos CFD wae. Nembe ge bade dartarung antawi si Kamprong sareng Barjaya ieu kalahkeun waktosna geuningan. Parantos teu nyekapan hanjakal pisan kedah dipungkas di wae ieu sarea si Konceleng dinten ieu aduh siapunten anu kasuhun. Aduh sanes teu hoyongnya nyareng naon raskeun gelutna si Kamprong nu bade gelut jiga nama sareng Barjaya adalah dikumaha da waktosna geuningan parantos samporet atuh sim kuring anu mancen tugas pun den Meri sejamit mun ramit munggur kasadayana atur nuhun tina sadaya peratosanana apunten tina sabudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cak heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng.
Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios.